Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda al-jannata lis-sha'iminal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sanyana bagja pisan jalma nu geus nyucikeun dirina. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Panggeuing ka diri pribadi panghudang rasa kabalarea. Urang sami-sami ngaronjatkeun anjeun dina ajen takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ku jalan ngalaksanakeun parentah Allah jeung nebihan sakur-sakur dipahing ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu lugina. Niti wanci nu mustari kiwari dinten Rebo ping hiji Syawal 1445 Hijriah. Kalawan widi Gusti nu Maha Suci Pangeran nu murbeng alam, urang tiasa hempak merbayaksa, kumpul ngariung ngalayah berjamaah di Masjid Lembur Matuh tepis Wiring Banjar Karang Pamidangan Pakuan Serang. Binarung kurasa syukur nembrakeun kabungah guligah manah. Bingah amar watasuta, bingah kamayangan, bingah kagiri-giri. Alatan urang sadayana tiasa dugi ka poe anu urang dipiharep. Nyaeta Idul Fitri, balik kana kasucian diri. Saparantosna cacap ibadah, salami sasasih lamina digodog di pasantren Ramadan. Lulus banglus mugi mulus. Kiwari dina tanggal hiji Syawal mangsana urang wisuda. Mibanda ajen pinajen takwa. Sedengkeun ieu ajen kuliah nalewi onyoy alah batan nu sejen. Mibanda pangajen anu kandel mumtaz balik deui kana kasucian dirina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan hanyakal teu kabeh lulus banglus mibanda ajen takwa. Jajauheun kana Idul Fitri balik kana kasucian. Sabab rea oge anu tenulus alias drop out di Universitas Ilahiyah. Nu ilahar ku urang disebut Universitas Ramadan. Sakumaha pidauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Loba pisan jalma nu puasa teu meunang pangajian istimewa tina puasana lian boga pengalaman lapar sinareng haus bungkul. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Alatan eta pisan model puasa anu mana nu dilakonan ku urang sadayana.
sabab alam parantos mere contoh sababaraha model puasa kayaning puasa onta sangkan gancang lumpatna nepikan dituju tara ieu dahar jeung nginum nalika di perjalanan aya puasa hayam bikang sangkan bisa megarkeun endogna puasa 21 poe tedahar teu nginum malah teu incah balilahan aya puasa orai lamun hayang ganti kulit ngasah peurah puasana tedahar teu nginum malah teu incah pisan manglila-lila panas sakujur awakna kakara bisa ganti kulit robah peurahna tina ladang peurih teh pon kitu deui puasa hileud nu ngadaplok dina daun tedahar teu nginum salin wujud jadi cacaka tuluy nyampurnakeun puasana ganti rupa janten kukupu nu endah rupaning warna matak betah maneh sakur nu neuteub nu bisa hiber ngawang-ngawang ngambah mega nambah endah alam pawenangan mangga taros ka diri urang sadayana naha puasa model nu mana nu geus bisa ngarobah kana diri naha miuni kana puasa onta puasa hayam puasa orai atawa puasa hileud urang miharep puasa-puasa nu dicontohan ku alam lain sakadar katingali lain wungkul kapaham tapi urang sadayana bisa nyontok kana puasa-puasa makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala eta robah tina goreng kana hade tina hade kanu leuwih hade cacak sampurna wujud laku manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Idul Fitri teh ku urang sok disebut poe piningit. Sakuduna mulih kajati mulang kana kasucian diri. Gesan bersihna ati tina rupaning berwitna panyakit sanubari. Puasa Ramadan sabulan campel dilakna. Kudu peruh ngaduruk dosa-dosa sing tepi kalita teu aya sesa. Sahenteuna dosa teh sing ngabangkrak kari tapak sawadina. Mun Idul Fitri nu kiwari teu acan jadi cai kahuripan susuci. Dina diri rebo dosa. Rat kertekeun ayeuna dina dinten Fitri ieu. Sing jadi angen-angen kanu maha murbeng. Yen diri hamo ngijing sila bengkok sinembah. Estu rek sacangred page sagolek pangkek. Tur arek tetep rang genek tina hakikat nu bener. Tidinya urang pasang subaya kanu maha murbawi sesa. Yen diri moal rek lancak linci luncat mulang udar tina tatali gadang. Moal daek bobolokot nyiprukan awak ngajibrugan diri kulalat letak dosa jeung kasalahan. Dosa nu karek antel gewat keprukeun tiup sina ngarapung ngajarauhan. Istighfar kali zikir minangka pangaprukna. Daki-daki nu nempel na kulit anu geus teu bisa bersih ku ukuran ditiup jeung dikeprukan. Maka kiwari giliran cai wudu anu kudu peruh ngaruntuhkeunana. Wudu anu sajatining wudu kecelakna cai tina tungtung buuk sing jadi siloka. Yen dosa masing-masing anu dipigawe kurucakna uteuk teh sing nepi ka ngeclak milu murag. Timimiti pipikiran goreng sangka niat khianat rek nyilakakeun kadulian nepi ka cupat purah leletak gagadil teteunggar tunggul dirarung catak dirompak bengkok sinembah ngijing sila kudu bersih ku cai wudu nu diusapan kana sirahna. Cai wudu anu ngajala gerak tina gurat-gurat rarai teh kudu jadi siloka bersihna paroman tina rupaning bahla duniawi nu baris nyisi kudi kana kabagjaan ukhrawi. Singkirkeun sifat ngabeungetan tur ngabudi ucing. Rat bersihkeun diri sangkan tinemu kabagjaan sajati sakumaha kedaling Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Munggu bagja sing saha nu miara kasucian dirina tur cilaka kabina-bina sing saha nu nyacadan jiwana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah.
Ngabersihan dosa ke Allah Subhanahu wa taala mah bisa langsung ku ngaliwatan istighfar, taubat kali saum Ramadan, sinaran ibadah-ibadah liadna. Sakumaha pidawuh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati kami nyiptakeun bangsa jin jeung bangsa manusia lianti ibadah ka Gustina. Nanging dosa ka papada, dosa ka sasama, kantenan ka ibu kali karama, moal cumpon ku cara eta lumawi dina raraga eta pisan ilahar. Saransena ibadah Ramadan aya kebiasaan mudik pulang kampung, balik ke lembur. Memang cek lahiriah nama balik ke lembur teh kadar pamprok jonghok patepang lawung, patetep patepang rarai, sasalaman patarema pandangan, kalih ingkang rama ingkang ibu nu masih keneh aya, rawuh jeung dulur kali baraya. Nanging secara batiniah sejak nyumponan rasa kasono dina raraga Banumbang Timur tina sadaya dosa jeung kesalahan, beh dituna sejak nyambungkeun hate nu welasan, hate nu dedehan jeung asihan, utami ka ibu kali karama, sabab indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat. Prak hadirin sadaya, ibu rama nu masih kene aya cuk-cuk barakahna, penta hampurana, usapkeun basta ka urang kana dampal pandanganana, cium pandanganana kalawan pinuh kadeudeut ka ibu karama urang sadayana. Tapi ibu rama lutos teu aya, gelap pancegkeun hate, tempelkeun manah, sambungkeun isi batin urang. Sing karasa ngecelakna cisoca tandanya ah ka ibu karama nu sakitu nyaah ka urang ka bina-bina, sedengkeun urang can bisa ngawales eta ka nyaahna. Ulah koret geterkeun dina hate, ulah nyaah ngecelakna cisoca, ulah mumul ngangkatkeun pandangan, nanggeuhkeun rarai ka langit ka aras, pok gerang ngadua, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Ibu rama wajib dipusti-pusti, Allah wajib ku urang dipigusti. Wa qama rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jeung pangeran anjeun anu tos marentakeun ka aranjeun supaya ulah nyembah kasalian ti mantenna. Aranjeun oge nyieun kahadean, aranjeun kudu nyieun kahadean ka ibu kali karama kalayan sahade-hadena. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, mata pedaran Al-Qur'an dina Mashaf Utsmani munggaran surahna surah Al-Fatihah, sangkan ngelingan diri munjung muja ka Allah nu Maha Suci, nu deheus gerak deheusan, nu caket gerak caketan, cirina satungtung diri. Sedengkeun tina surat akhir Al-Qur'an surah An-Nas ngelingan sangkan urang kudu hade jeung papada jeung sasama manusia. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Haram mumusuhan pasea renghat dululuran leuwih ti 3 poe. Islam ngajarkeun sangkan urang sadayana hade jeung papada, hade jeung sasama. Nu ilahar disebut hablum minan nas. Mangkaning urang Sunda boga slogan filosofi hirup, kacai kudu jadi saleuwi, kadarat kudu jadi salogak, sareundeg saigel sabobot sapianean, sabata sarimbangan, ulah pagirang-girang tampian. Urang silih asah, silih asih, silih asuh, silih sengitan jeung silih wangian. Nya dina aya dosa jeung kasalahan antara urang jeung urang. Hayu dina ieu kesempatan anu fitri ieu, urang silih hampura, ulah aya geuneuk maleuk-meuk anu nyangkaruk dina kolbu, sumarambah dina bayah, bobok sapanon carang sapakan bobot pangayom timbang taraju. Hayu urang Banumbang Timur bersih inggan tar kakaitan, celak putih celak herang, caang bulan tanggal 14, caang padang narawangan jalan gede sasapuan. Muga-muga Allah ngawuh hidayah
inayah kali taufikna ka urang sadayana kuwasilah tuntas ngalaksanakan ibadah saum sabulan campleng digodog dina kawah candra di muka kawah kasobaran pasantren Ramadan janten wisudawan wisudawati nu ginding gandang kutapak pangabakti mugi Allah dina mugi aya dina ridha Gusti. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alani Allah wa iyyakum minal aidina wal faizin wa antum kullu amin bi khair. Harapan anu utama sangkan urang sadaya ngajalur dina jalur Rabbun Ghafur istiqomah dina ngabdikeun diri ka Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa sirri wasifati adalama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawai mulkika. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin
وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا ولا تضرب بها وجوهنا وتمم تقصيرنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بجاه سيد المختار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.